Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sepuh mewah, para wargi sadaya, alhamdulillah ayeuna urang tiasa riung mungpulung patepung lawung paamprok jonghok patepang wajah dina ieu acara ngaras oge siramanana Cep Yugi Priyo Priambodo putrana Bapak Sigit Sugiharto kalih Ibu Yuyun Wahyuni. Anu insyaallah anjeunna baris ngadahub ka Neng Putri Indriani Setiawan putrana Bapak Wawan Setiawan kalih Ibu Ruminah. Di mana itu? Oh, mohon. Alhamdulillah di iya pangitannya di mana? Opo? Oh, di Bogor. Alhamdulillah. Mohon. Salajengna puji miwah syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oge rahmat miwah salam mugia tetep dicurah limpahkeun ka panutan urang nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, ka para sahabatna, oge ka para tabi'in tug dugikeun ka urang sadaya anu sejak turut sareng tumut ka mantena dugi ka yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Atuh sadeacan dilajengkeun kana ieu acara ngaras atana pisiraman ngahaturkeun rebu nuhun ka Ibu Ustadzah anu parantos mimpin kana acara pangaosana oge ngadugikeun tausiahna. Mudah-mudahan doa urang sadaya, pamaksadan urang sadaya sing aya dina qabulna Allah Subhanahu wa taala oge dilancarkeun dina acarana dugi ka rengsena. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh mewah, para wargi sadaya, sateacan dipedar naon ari ngarase sumbanga ieu acara ngaras oge siraman persembahan ti Edo Tisna Wedding urang kawitan. Bismillah sumalindung ka ilahi ka Allah murebelam nu ngapiksa mugi salam jeung sholawat tetep pilih pacurahkeun ka Rasul Muhammad sana pilihan nedang agung pangapuntenan kasadaya anu mayunan pilih abdi langkung sahur nada jembar pangaksami. Para sepuh mewah, para wargi sadaya, acara ngaras atanapi siraman teu aya dina agama nama nanging urang teu aya lepatna
urang nyukcuk galur sepuh kapungkur mapai laratan karuhun urang baheula rupina supados kauninga ku para nonoman sareng teu janten bertarosan. Sok sanaos ieu acara teh mung mangrupi seni atanapi adat budaya, nanging insya Allah ieu acara moal pagedung sareng agama. Margi dina ieu acara urang baris nyakseni hiji putra anu sejak midamel kasayang kasepuhna. Para sepuh mewah para wargi sadaya kecap ngaras kawitna tina bahasa kawi anu hartosna nyaeta sungkem atanapi munjungan. Dina bahasa Sunda aya kecap ngaraas anu hartosna nyaeta meuntasan cai walungan anu deet. Janten kecap ngaras sareng ngaraas teh aya tumalina sareng cai. Nanging anu dimaksud kecap ngaras dina budaya Sunda mah nyaeta ngawasuh dampa sampean Ibu Rama ku perantawi sancai. Janten cocok sareng loyog hiji putra anu sejami tembeyan ngambah kahirupan anyar seja edok gempor sumolondok nyuhunkeun dihapunten kasepuh. Kasep Yogi hidup calon panganten kiwari hidup teh lir diibaratkeun cicing di hiji basisir nyawang ke tengah lautan ningal cai anu sakitu umpal-umpalan sareng gelombang laut anu sakitu ageungna. Didinya aya hiji parahu anu bakal ditumpakan ku hidup sareng carogengke tinangtosna eta parahu bakal ngaleokan katuhu sareng kakenca anu pinuh kurupi-rupi gogoda sareng dodoja. Kukituna urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan Cep Yugi Priyo Priambodo mudah-mudahan sing ulah kacadak ku sakabak-kabak ku gelombang laut anu sakitu ageungna. Oge urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan Cep Yogi Priyo Priamdono kalih putri sing janten kulawargi anu sakinah mawadah sareng warohmah. Amin ya robbal alamin. Kasep ya acara teh hiji pepeje atanapi papatah upami hidup tos gaduh panutan anu enggal sasatna hiji bojok hidup ulah hilap kana jasa sepuh nyatana ibu sinareng ramah hidup. Ibu hidup nuntos ngakandung hidup di sabulan ngaherang 2 bulan rumenggang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan ngora 8 bulan gubrangna hidup ke alam dunia sasatna ditampanan ku kaanyahna ibu ramah hidup sasatna getih anu ngalungkrah cai karinget anu ngucur tapi tela Kasep kanya ibu ramah hidup teu aya wates wangeuna. Kukituna dina dinten ieu disakseni ku sepuh-sepuh hidup disakseni ku wargi-wargi hidup geraprak Kasep suhunkeun hapunten ti mamah sareng ti apa geraprak suhunkeun doana ti mamah sareng ti apa. Janten AA pada hari ini AA diperkenankan untuk meminta maaf juga doanya kepada kedua orang tua dan jangan melupakan jasa kedua orang tua terutama ibu yang sudah mengandung ya. Hidup ulah rek munjung ka gunung ulah rek muja ka sagara margi naon gunung masuk rejeun urung sagara teh sok rejeun saat tapi hidup kudu munjungnya ka indung muja tehnya ka bapa margi naon indung teh tunggu rahayu nya bapak teh tangkalna darajat. Di payunan hidup aya sinjang 7 eta teh sinjang kamemet saur paripaos dianggona ge salabaran sakali tapi kanggo putra mah teu aya barang anu kinasihan estu sadayana pasihkeun ka hidup kitu kanyaahna ibu ramah hidup ka hidup teu acan tangtos hidup tiasa kitu kana janten ibu ramah. Para sepuh mewah para wargi sadaya sumangga urang sakseni hiji putra anu sejami tembayan ngambah kahirupan anyar seja edok gempor sumolondok nyuhunkeun dihapunten kasepuhna. Mangga AA ke depan. Lihat mamah sama bapaknya di hadapan AA ada kedua orang tua AA yang sudah berjasa dalam hidup AA, berjasa dalam mendidik, mengati, menyekolahkan, mengurus Ananda. Pada hari ini Ananda minta maaflah kepada orang tua Ananda juga doanya.
dan Bapak. Tidak ada kata atau tindakan Ugi yang dapat mencerminkan rasa sayang dan terima kasih Ugi kepada Mama dan Bapak yang telah menyayangi, membesarkan, dan mendidik Ugi hingga bisa menjadi seperti ini. Mama dan Bapak, terima kasih banyak atas kesabaran Mama dan Bapak dalam membesarkan dan mendidik Ugi selama ini. Mama dan Bapak tidak pernah berhenti melimpahkan kasih sayang kepada Ugi. Mama dan Bapak, Ugi memohon izin kepada Mama dan Bapak untuk dengan ikhlas dan ridho menikahkan Ugi dengan Putri yang insya Allah akan menjadi pendamping hidup Ugi ke depannya. Ugi memohon maaf kepada Mama dan Bapak untuk semua kesalahan yang pernah Ugi lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Mama dan Bapak untuk semua kasih sayang dan cinta yang telah Mama dan Bapak berikan kepada Ugi. Ugi tidak akan pernah berhenti sayang kepada Mama dan Bapak walaupun telah menikah nantinya. Ugi dan Putri akan selalu berusaha membuat Mama dan Bapak bahagia. Ugi memohon doa restunya agar kehidupan rumah tangga Ugi nantinya dapat menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, izinkanlah hambamu untuk terus bersyukur atas rahmat dan karunia-Mu. Karena Ugi dapat menyaksikan kedua orang tua Ugi telah melaksanakan amanat-Mu, maka sayangilah dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, dan jadikanlah mereka berdua hamba-Mu yang soleh dan soleha, dan selalu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Sebentar lagi Mama dan Bapak harus melepaskan untuk meninggalkan Yuki dengan Putri. Memang rasanya sedih Mama dan Bapak. Tapi karena Yuki sudah dewasa, maka sudah bisa mengambil keputusan. Pantas untuk menikah. Yuki, jika dalam hal ini mengapa kekuatan dan perkataan Mama dan Bapak yang membuat Yuki sakit hati dan kecewa? Mama dan Bapak, sesungguhnya Mama dan Bapak lakukan semata-mata karena tanggung jawab sebagai orang tua, dan kami sangat menyayangimu, Yuki. Dengan hati yang dalam dan penuh keikhlasan, Mama dan Bapak memaafkan segala. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada keluarga Yuki dan Putri. Dengan diiringi bismillah dan doa restu dari Mama dan Bapak, insya Allah Yuki dan Putri dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kalian berdua dikaruniai keturunan yang soleh dan soleha, serta mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Para sebuah mewah para warti sadaya rupiana nebek urang kauninga oge kasaksen rehna ieu calon pangantin panatos nyuhunkeun dihapunten oge pidoana ti Ibu Ramana mangga urang sakseni acara ngaras mangga AA ke mamah dulu pegang tangannya sungkem ditahan dulu sungkem ke pangkuan mamah mah pegang kepala uginya sok
Ngapunten sadaya dosa. Dipeluk mamahnya, dipeluk saya, dipeluk. Sok minta doanya ke mama. Disun mamahnya sama disun mamahnya sama. Nah sekarang basuh kaki mamahnya, dibasuh kaki mamahnya, dibuka. Sok ya masukin, dibasuh dua-duanya. Itu mengandung simbol ya, mengangkat harkat derajatnya orang tua. Maka dua-duanya ya. Diangkat ke pangkuan dua-duanya kakinya, dua-duanya diangkat, dilap sayang, dilap. Kasih minyak wangi, ini juga mengandung simbol menjaga nama baik orang tua. Sok dia kasih ya, seperti itu aja. Nah gitu. Diusap diusap. Sekarang diangkat, disun sayang, disun, diangkat, disun sama. Sungkem lagi ke mama, pegang tangannya, mama pegang kepala A-nya mana ya. Dedeh kasep anak mama anu bager anu soleh Gusti anu soleh. Mama tengah-tengah hampura lahir atau makaning batin. Aduh Gusti lahir jeung batin. Mama pasti ridho pisan keur hidup dedeh anak dipeluk lagi, mamanya dipeluk lagi. Minta maaf ke mama, minta doanya. A-nya disun sama mama. Nah, pindah ke ayah, ke bapak. Pegang tangannya, sungkem ke bapak. Aduh, apa sembahan abdi nu ngayoga siang bengi Gusti siang wengi tecat biasa muang tambah jasa muang kabeli. Aduh Gusti muang kabeli kudunya muang kabayar. Gusti mah maha dipeluk bapaknya saya, dipeluk, minta doanya ke bapak. Nah sekarang dibasuh kaki bapaknya, dua-duanya dibasuh. Dibasuh, minta ampun ke bapak, minta doanya. Sekarang diangkat ke pangkuan dilap. Dilap, terus dikasih minyak wangi.
pisang. Dua-duanya diangkatlah kakinya, disun sama sungkem lagi ke bapak, sungkem pegang, minta doanya. Pindah ke tengah, peluk mama sama bapaknya, dipeluk. Anak kinga gerak manggung ngambah kahirupan anyar Gusti, kahirupan anyar hidup yang tekad suci nyontok kana sunah rasul. Aduh Gusti, sunah rasul mungkas mangsa lagasan pangampura nunya rengan. Disun mamahnya, disun mamahnya, sun mamahnya. Klien. Sekarang bapaknya disun semua. Sekarang pindah ke Eyang, ada nggak Eyang? Tuh, semua ke Eyang, ke Pade, sungkem sama disun tangannya. Ayak mangsa datang, ayak masa abdi sejak rumah tangga nada doa di sadaya kasadaya wargi pilayan habis sejak reka pamitan. Lanjut sebelah sini. Kesadaya wargi pilayan habis sejak reka pamitan. Ayak mangsa
pileyan pileyan mana adiknya Buat Mas, ada yang mau ucapin makasih. Selama ini Mas udah jaga adek, jaga Umi, jaga Bapak. Semoga nanti Mas sama Teh Putri bisa jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Mas juga bisa sayang sama Teh Putri kayak Mas sayang sama adek. buat adek mumpung mama masih ada, bapak juga sok sama kita doanya ke mama, sungkem ke mama, disun tangannya, dipeluk sayang, dipeluk. Sekarang ke bapak sama sun tangannya, minta doanya ke bapak. Para sepuh mewah para wargi sadaya rupina acara ngaras paratos rengse bade dilajengkeun kana acara siraman. Nanging sate acan dilajengkeun kana acara siraman rupina ieu calon panganten bade digentos selarak sukanana mangga ka tim merias ka Edo mangga syukur. Subangga acara ngecageun Aisan simbolis ngecageun Aisan pamungkas di Ibu Ramana mangga. Papa dulu maju terus mama sama maju ya. Di ayun-ayun ku senja ku kelamungan leungit ayunan dina sisi palayangan kulabunan leungiteun
apa enggak. Terus A-nya duduk, didudukin lagi. Iya, dilepas. Gendongannya dilepas, A-nya duduk. Nah, gitu. Bapak sebelah sini, mama sebelah sana. A-nya bikin bareng mama saya. Tangannya ke mama saya. Bapak Haji Salam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Samro. Ya aruf zuduri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nurun wa nurin anta samsun anta badrun anta Mama dua itu ya. Haditu, jangan sama itunya. Arahnya jangan sama ya. Iya. Oh, kayak itu, Bon. So. Jangan keras-keras deh. Bentar. 1, 2, 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 1, 2, 3. Tahu ke atas. Gak apa-apa. Mary kecil. Iya.
Sesuatu lewat orang sadaya rupina acara laras anu dilajengkeun kana acara siraman parantos lense atuh sesiem kuring sapara kanca di tim Edo Tisna Wedding haturkeun repunuhun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.